Sunat dina jero salat nalika urang diuk, baik diuk di antara dua sujud tasahud awal atawa tasyahud akhir, si dua panangan ieu teh ramu jeung dampalna itu ditunda disimpen dina luhur pingping di dieu. Itu sunatna. Kumaha lamun teu disimpen di dieu dikieukeun we ku urang teh teu nanaon sah wae salatna mah ngan teu boga pasunatan. Sunatna ku urang disimpen di dieu. Oge dina waktu nyimpen panangan ieu itu teu sakonyong-konyong aya di pasunatanana. Mana nyaeta sunatna si ramo-ramo ieu teh digelarkeun dibeberkeun kitu tah kieukeun ulah ayeuna dikepeulkeun. Oge nalika meber kieu deui sunatna itu kudu rapet kieu ulah ayeuna rarenggang samodel kieu. Kieukeun. Oh, itu sunatna. Oge si tungtung ramo ieu teh kudu rata jeung tungtung tuur. Sunatna teh. Jadi teu sunat kieu, teu sunat ayeuna kieu. Itu eta pasunatanana. Oge engke dina nalika tasahud awal sabadana urang samodel kieu nyimpen kieu teh tah nu katuhu mah ayeuna ku urang kepeulkeun iwal ti curug. Kieukeun ku urang teh. Nya, nalika engke urang maca illallah si curug ayeuna langsung tangahkeun acungkeun ka luhur kieu tapi ngacungna deui ulah kaluhur teuing kieu tangah teuing sunat sina rada tungkul ka handap ciri naon ciri katawadoan urang. Oge nalika urang geus ngacungkeun curug kieu si pandangan mata urang anu asalna sunat ningali kana tempat sujud geus ngacung kieu mah sunat si pandangan teh alihkeun kana curug ieu. Oh, ieu eta pasunatanana nya. Tah ieu teh ngacungkeun ieu teh isarah tanda bahwa Allah anu ku urang diibadahan teh nyaeta kasipatan ku sifat wahdaniyat. Jadi nalika ngacungkeun curug kieu teh tekadkeun na hate ucap jeung pola bahwa Allah teh hiji dina datna, hiji dina sifatna, hiji dina padamelanana. Teu aya anu bisa nyarupaan kana dat, sifat jeung padamelanana. Itu eta pasunatanana dina nalika diuk di antara dua sujud sinareng tasahud awal tasahud akhir. Mugia manfaat kanggo sadayana.